Oke. Abi bade di Oh, kantunna sok atuh. Sok. Nuhun, Bang. Sing salamet jangnya. Neng. Mana sih, Mak? Mak di kantun, Mak. Jong WA ka dito. Kudu ngagugu kamu. Balik we. Ujang balik, Pak. Balik. Balik. Ayo. Balik. Anakin jimat awaki basa emak mulung tanjung rebun Kunaon hariringan wae. Puguh lagu eta mah lagu urang baheula ning zaman pagar betis eta teh. Matak saredi mencek urang mah zaman penjajahan lagu eta teh. Tugas teh apa? Abah teh tadi Nya sarengan ngajarkeun budaya Sunda. Ini Sunda nu kiwari pembahan para musisi. Mana dan? Jalan wae ah. Kunaon si Dadang? Iya. Jalan wae ah. Hari iya mah kudu kumaha ya. Hari kahayang mah atuh lanceuk heula. Salah dia mikiran lagi kudu ngelehan beureun. Cuk dicinta ulang pun tiba kembali ah mere neng ita mah. Neng, terus di mana Neng? Pasti dia, A. Di mana Neng? Di bumi. Neng pada uwi? Mohon, A. Hayu turang sarang beli ayana naon? Neng tas gaduh ka Bogo? Sana, A. Latson? Mohon. Kumaha gitu, A? Ampun arosnya Neng bilih anu nyeselan ka Acan aya. nuhun atuh. Kunaon? Aya batu penginten? Oh, kunaon? cie. Naon sih gak reje na? Hei. Biasa apa? Biasa, A. Dulur-dulur nu di lembur barayan
nanjerkeun budaya Sunda. Ini Sunda nuki wari kubahan para musisi campuran seni tradisi. Nges, nama tong mikiran lagu, mikiran budak, ayeuna kumaha, edek kasaha, da bingung, kerabah nage emak teu bingung eta, lagi dua anak itu, cik dek kumaha eta teh, Teuing atuh Abah da kapikiran we barudak teh pira kumaha dua nana nya. eta dek milih nu mana keur emak, Non, emak. Iya, Mak, Atuh ya, syukur we. Ai kudu ke emak mah. jamu kudu kitu wae, sudah naon teh, Ayeuna apa ngajurungkeun dirinya teh. keur budak, Oh, lain keur emak, keur budak. nya, Nah, geus galelo atuh. nang sekolot mama lum atuh, Ah kitu mata ulah mikiran anak teuing da geus darewasa. nya anakna ye keur emak dek milih nu mana ayeuna, eta aya laki duaan. Antep pesina kumaha pamilihanana atuh. Pemilihan budak, Heeh. atuh kali tanya budakna ayeuna dek kumaha. Nya gitu. Ah saharita ge ditanya. Sakeun ka hayang dua anak, hayang nu ngaon domba, hayang nu ngaon meri, kan bingung. Atuh aing geus kumaha di Abah. Ke kudu teh heula budakna hayang nu mana gitu. Ah kedeu. Jeung atuh tayang ka ditu. Lieur. Di marana ayeuna teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya saha? Assalamualaikum. Saha, Bah? Tempo heula atuh. Ih geuning mong cangkat eta tadi. Biasa sekolot mah atuh sok teu bola ku mak. Mak. Heuh, teu nyai. Nama. Gimana ai nyai? Biar tadi omongkeun ku Abah. Mbah. Sok jangan itu diurut jeung si mak tuh deket si mak. Yang emak. Kumaha ramang mah? Alhamdulillah. Bah. Terus atuh. Damang mak. Damang, puguh cager. Syukur atuh alhamdulillah. Sabar. Ulah kitu teh ieu kenaha eta teh. Ka budak teh urang budak buka budak kalaki. Lamun gitu tuh batur mah. Ada budak awewe. Ih, bakal menang. Wah, budak boga budak deui. Ah, kela ulah pasti Ayo, atuh, Mak. Abi enak tos. Sok aya naon atuh Abah tanya. Heeh, ayeuna nyai dek milih nu mana. Ari kolot masa 7 wae, asal nu bener bager gitu. Ayeuna meureunnan kumaha cek si emak. Lamun si emak salahna bener, hayu bener. Lamun si emak salahna salah udah digugu. Lantaran karunya ka pihak lalaki, ka budak lalakina. Komo budak lalakina teu boga mah ieu. Urang teh mandang harta. Harta mah nu kolot, anu bisa bebal ku urang mah urang geus kawin duaan bakal bisa mawa hartana. Sok ayeuna nyai mempenghareupeun Abah jeung mah dek milih nu mana. Kumaha cok nyai? Da kolot mah mal bisa ngadu-ngadu, sok rek milih nu mana. Nuhun Mbah, da abi ge ayeuna mah memang sareng hari caket. Tapi da abi sareng hari acan aya kana jenjang serius nilangnya. Yang caket gawe gitu Bah. Ayeuna rek kumaha atuh? Tak langkung hari. Nyari abi mah bah kahoyong teh. Ya serius lah gitu. Kahoyong mah. Tuh, jadi kumaha? Kalau ngabingungkeun Abah jeung emak atuh deui kitu mah. Sok ieu kumaha pendirian sorangan, edek nu mana dipilihna. Ngameh pugung ke kolot mikiranana. Ngakari gabebeja merkan lalaki nu hiji deui. Eta nya dek milih nu mana? Abi mah nu dicaket sareng hari we Bah. Oh, jeung hari. Cuman ke kari itu Cidadang mun datang ka dieu mah kadi ku Abah jeung kitu mah ke dibejakeun. Oh, hari Kamis. Ayeuna emak, lamun dibahas serius ku salaki teh sok kalah pika sabeleun. Ngajabkeun lain-lain. Naon atuh? Ke ieu masalah budak. Kumaha? Akan tiluan atuh ngobrolna oge. Urang mah teu dibawa ih. Nya, tingali. Kalah sulit kitu boga kolot teh. Terus ting ngadengekeun ge kitu. Tuh. Sok we tiluan badami ka Teu dieu. doa eta teh kitu teh. Kudu kumaha atuh ieu Abah. Dek nu mana atuh? Akan we kawinna oge si nyai, na milih kudu milih emak. Si nyai teh hayang ka ieu itu mutuskeun anu hiji deui kumaha? Nyanyungkeun ieu kumaha ti emak. Daek mutuskeun itu
Dan teu aya Ku abah we caritaan kalau si Dadang. Ambung kasih dadang kudu mutuskeun makarunya dasar Ya, laki. lamun itu diputuskeun nya. Domana rengkit ka dieu keur hajat. Ala ilah matre nanya deh kumaha ieu. Beda ku ieu nu Da kamu wek di bade meri. gaduh meri kitu. Teu moal mahing. Cekap ari sa truk mah, mak. Daek mun citanana teu sudi. Kudu ngadudutan pek we uruskeun ka dinya. Tah. Tuh, kitu nya boga indung teh tapi ka sabeuleunana teh moal aya. Sabarnya kamu. Neng teh sawios. Teh sawios. Nah, coba. Keun si mana urang papatan urang rayu heula sugan piraku atuh da meureun si Ujang geus nyaredeg ka dieu mah piraku kokolot kita ditampa. Ayeuna mah kudu saling heula we jangnya wayahna heula meureunan. Sabulan 2 bulan meureun dijarakan ke ku abah meureunan. Sok meureun Ujang badami heula jeung kolot Ujang ti ditu kitu wati abah mah. Mohon bah. Mohon atuh bah hari kitu mah abah ngantunkeun heula. Ala ilaha illallah sabudak kunaonnya. Kakolot teh jadi acan oge. Abi bade di Oh, kantuna sok atuh. Sok. Teu nuhun bah. Sing salamet jangnya. Neng. Yakin. Mana sih, Mak? Ma di kanton, Mak. Jeung we ka ditu. Batu kumaha itu semua. Kayak urang teh lah ku abah atuh nya sakedeuk. Ma, hayu keluar. Hayu keluar. Hampura tadi abah gede amaknya. Matak oge kudu dipikir heula aya ngomong misalnya di Yuk atuh burayna mah keluar. Karunya budak. naon. Nya hayuan hariung ditu na kursi. Bawa anu tadi balik deui. Nya meureunana kewe kumangke ah. Bah. Itu si Nyai di mana? Keluar biasa sakedeung. Oh, ai Dan sa. sageus lila. Kakarabi yeuh ah. Aduh, kumaha tuh bah boga adik teh kalah aman. Geus lila Ah, sedikan mah. Mau sakedeung meureun kala. Aduh, cira ka imah bet asup ka imah si Neng geuning si Neng Ita. Neng. Awi heula nya. Ulah kah hayu orang ka emas sareng ka abah heula. Hayu engel. Terus ngantosan emas sareng abah. Hayu Assalamualaikum. Salam. Ma, abah. Yap. Iya aya nu bade nepangan saurna. Yap sina kalebet. Ya, kalebet. Di mana Nyai? Dede di mana, Dede? Terus jalan jauh. Sok kamalina anak diulin teh ah. Iya dah dijajabkeun. Oh dijawabkeun sok. Kalebet Jang. Mak. Saha ieu? Maneh dadang teh? Kenang ka dieu? Ngajajabkeun Neng. Ngajajab deui saha? Itu mah Kapan bareto jeung budak ieu? Ayeuna jajab deui adina. Ka Adi, ieu teh Adi Abi. Mak ke lama sina diuk heula karunya ih. Sok sina diuk heula. Sok urang kasih udah. Kang Dadang kalau Bisa diuk. Cici gue didinya. Atuh. Tuh kaya. ieu volumena mana alitan. Kok mah dia? Sok-sok kue ka Sok kana dinya. ke sina ah. Di mana, Dede? Kumaha kita bingung jadi bisa nganterkeun budak itu tadi teh mah pependak di Walungan. di walungan. Nah, itu teh naon tai? Maka teh abdi teh nuju papa aya sih ayeuna di Walungan teh kitu cenah sauna teh bade ngajajakan abi uwi. Gitu. Yeuh, teu lanceukna teu adina. Kunaon? Menita marakan sayang sadua-dua. Mimitina itu awewe nah hayang dua lalaki. Ayeuna lalaki nah hayang dua. Sakomong atuh. Da teterang atuh tadina. Teterang kumaha? Nya mana we teh sanes Raina ieu. Neng, Ieu. Neng ieu. Ke adi lanceuk. Tadi teh ulin ka ditu cenah kawahangan. Papangin jeung didinya ngusuk, beureunya ngurek, beureunya papangin jeung awewe. Dijeburkeun mah kali-kali mah. Gitu. Jadi hayang nganterkeun. Ulah mak karunya Geuget tuh abah ah. Keut maka abah we atuh. Aduh, bayongnya digemet-gemet. Hoyong. Ai ningali lalaki nu curali kita sok aya ngalegreg. Ngalegreg naon mak? Orok. Rok naon mak?
orang hayam. Kurang kumaha. Kumaha tuh abah ieu teh? Nya mere ngeusel we ayeuna mah. Ujang. Wayahna nya aya nama. Kudu ngagugu ka mah. Balik we. Ujang balik, Pak. Tapi Balik. Balik, ayo. Balik. Tinjau ari tuh. Kasabrang ka Palembang balik na mawa kurupuk. Yuk. Bah, sok we, uruskeun. nimbari Mana Dang? Bawa biasa. Mandi ah. lain biri orang tepan ulin ka imah neng mita dicarekan gara-gara mana orang jadi dicarekan Bongan sama nih resep kan yang ita tuh. lain pan orang tenges kamana tenges diikhlaskan si neng ita teh Heuh nah kabar kanu adina kubu si emak jeung si abah satujun ke mana teh? atau geus kumaha urang mau pilihan deui Ah, eta mah kumaha maneh we, nang deui atuh nu lain. ah lieur mana mah Kurang eueuh ieu. hai lieur mana